Sampurasun wargi Garut sadayana. Ayeuna dinten Sabtu kaping 14 Februari 2026. Patepang deui simkuring lati kurang mah simkuring apa dina Pak dina ieu acara liputan Inpas. Informasi 11. Pemirsa, di Kota Garut terkenal ku keindahan alamna sareng ku pariwisatana. Salah sahijina nyaeta Eduwisata Gunung Guntur. Lokasina di Jalan Ibrahim Haji di bawah kaki Gunung Guntur. Ayeuna rencangan abdi aya tos di lokasi. Sampurasun sadayana. Jadi dinten ayeuna abdi bade ngawawancara salah sahiji pengunjung di Eduwisata Perlebahan. Abdi ayeuna sareng Bapak ieu, Bapak Adi. sareng Bapak Adi. Jadi Pak, abdi bade tumaros bade wawancara. Ai Bapak terang tisaha ngeunaan tempat ieu, Pak. Tempat eduwisatanya, eduwisata Bapak ngawinkan konten media media, terus ya Bapak nyobian terang informasi Cina sosial media terus gitu kan bahwa eduwisata teh tempatnya indah kan, tempatnya indah, terus naon namina teh sejuk. Nah, selain eta teh eduwisata aya tempat nu baru oge. Nyaeta di Paliluhur ya, di Paliluhur teh aya nu sebatna Curug Citiis, terus aya oge kolam renang buatana. Nah, terangnya mah di sosial media sareng informasi-informasi di sana. Enak pertanyaan kedua nyapanya, Bapak biasanya ka dieu kapan? Iraha? Nah, Bapak kadio upami nuju nase hari-hari libur. Nah, nyanak barangkali gitu kan. Nah, ayeuna kadadasan Bapak kadio oge barangkali Bapak nuju ngayakeun acara di dieu. Oh, Gitu. Nah, ayeuna pertanyaan katilu, kunaon Bapak langkung milih dongkap ka Eduwisata Tibatan anu sanes, Pak? nah, ya Bapak teh sama warga Garut ngarasa rius oge aya tempat anu indah semacam kieu nya. Nah, supaya sanes urang anu di anu naon namanya teh anu meliharana anu ngalulugun mah ada usaha tuh supaya tempat wisata ieu langkung terkenal gitu kan. Seueur anu ngadongkopanana gitu kan selain kurang anu promosikeunana gitu kan. Nah, itu Pak. Lanjut Pak ke pertanyaan keempat. Menu andalan Bapak di tempat wisata ieu naon, Pak? Kopi kopina kopi kan di dieu mah memang kayak kopi luwak kan aya oge kopi nu lain nu disebut Bapak. Kopi naon itu aya kopi Torabika di dieu teh gitu. Di kafe ieu teh gitu. Pertanyaan kelima Pak, saha wae anu biasana ngiring sareng Bapak ka tempat ieu? Keluarga kebanyakan mah keluarga Bapak, istri, 2 anak ya. Kan tos sakali Bapak ka dieu sareng rencangan Bapak ya, rencangan damel Bapak. Nah, itu. Enak pertanyaan terakhir Pak, tanggapan Bapak ngenaan kebersihan sareng pelayanan di tempat wisata ieu, Pak? Nah, kebersihan di tempat wisata ieu karesan aya petugas kebersihan anak, kanggo di kafena aya gitu kan. Nah, kanggo tempat parkir nama biasana mah dibersihan teh menjelang bade tutup, sampai dibersihan. Dan enjing-enjing ke salaman dibersihan deui pas di dapat berarti. Atas banyak pertanyaan atas saya. Pak. Sakitu wae nu dipikahatur, wilujeng beraktivitas, wilujeng enjing, puring kita.